Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa, wilujeng patepang sareng Afia Mizam Fawas Medaremi dina acara Warta Bogor. Warta anu baris kapidengkan nyaeta korban longsor di daerah Tenjo layak diajar di tenda. Pamirsa, puluhan murid sekolah di perkebunan Dewata Desa Tenjolaya, Kecamatan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung. Nu dina tanggal 8 Maret 2022 kena ka uruk masih keneh diajar di tenda darurat. Maranehna teu bisa balik deui ka sakola asal kusabab sieun longsor deui. Pupuhu pos koordinasi bersama mitigasi informasi jeung bantuan musibah Pasir Jambu Ciwidey Rancaguli Asep Taulani netelegan aya 246 budak sakola dasar nepi ka sakola menengah pertama SMP anu jadi korban longsor. 46 urang diantaranya nyaeta murid SDN Dewata anu sakolah deket jeung tempat longsor. Mararehna ayeuna diajar di tenda darurat khusus pikeun kelas genep anu ahad ieu bakal nyangharepan ujian nasional disaprak 2 minggu ke tukang. Mararehna cicing jeung diajar di imah kepala sekolah SDN Cisondori. Pamirsa, mung sakitu nu kapitahur wilujeng patepang deui dina warta nu bakal dongkap. Amit mundur amit mungkur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.